Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu kusim kuring dipehormat, sareng rerencangan sadaya anu abdi sayangi. Langkung tipayun, hayu urang sadaya manjatkeun puji sinareng syukur ka Zat Allah Subhanahu wa taala. Kusabab kurniana, urang tiasa ngiringan ilubiung dina acara ieu. Teu hilap, salawat sareng salam oge ka baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia doa anu dipasikeun dituang ka kulawargana, rerencangana sareng pengikutna, urang sadaya dugi ka akhir zaman. Saderek sadaya anu diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala, pengguna narkoba dilarang sabab tiasa bahaya. Selain tina ngabayakeun awak, narkoba oge dilarang dina agama sareng peraturan negara. Hal anu langkung bahaya nyaeta eusi dina objek terlarang ieu ngagaduhan zat anu ngajangkeunkeun penggunana kecanduan. Upami anjeun kecanduan narkoba, anjeun moal gaduh deui perdamaian dina kahirupan. Bakal aya wae kahariwangan anu ngahalangan pengguna narkoba. Nyatana, upami ditewak atanapi dihukum janten pengguna narkoba, perda anu aya di nagara eta mutuskeun pikeun nempatkeun pengguna eta ka penjara. Tina seueur bahaya anu dipimili ku barang-barang anu disebat narkoba, tong ngantep urang sadayana kagorengan. Pikeun jalma anu ningali babaturan nganggo narkoba, wajib silih emutan atanapi silih bantosan ngeunaan hal-hal anu sae. Kanggo ayeuna, hal anu langkung sae dilakukeun nyaeta kagiatan positif anu sanes sareng ngajauhan narkoba. Hadirin anu terhormat, tetiasa seueur kalimat anu tiasa ditepikeun dina kesempatan ieu. Ningali waktos anu parantos dipasikeun teu seueur, kumargi kitu kuring nyuwunkeun hapunten bilih aya kelepatan dina kecap anu ditepikeun. Kuring miharep pemirsa sadayana bakal hampura anjeunna sareng ngantos eta. Hatur nuhun kana parantosanna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.